Panuhun ka pemirtub dongeng Mangguru, boh kanu tos lami manco atanapi kanu engal keneh mancona, mohon diantos ku Mangguru, diantos teh jempolna, komentarna, atanapi kanu teu acan subscribe mohon tong hilap di subscribe channelna nya mohon. Sok da balalageurnya mohon etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Sakali deui diantos ku Manggurunya. Tong hilap like, komen sareng subscribe tah. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, tunda heula kahirupan ceulilis anu kiwari hirupna dipikanyaah ku Ma Oci. Ayeuna urang samper deui kumaha kaayaan Jang Pringga anu geus 3 bulan diasuh ku Ki Dagar. Angin ngadalingding nebak jangjang manuk toed anu keur kikiplik mawahakaneun pikeun anakna. Soloyong treup entrep dina dahan hiji tangkal anu teu pati jangkung. Memeh asup kana sayangna, manuk toed rarat-reret heula siga nu sieun aya anu nganyahwankeun kana panyumputan anakna. Geleber manuk toed hiber deui sabab dihandapeunana aya 4 urang jalma anu ngalabring. Nu 2 urang mamanggul pangpung gararing anu dibeungkeut ku areuy leuweung. Anu 2an deui mah ngagotong anak mancek anu teu pati gede. Wah, bisi berat mah oi. Yeuh sakali ewang yeuh. Maneh ngagotong ieu yeuh. Ceuk anu saurang. Basa nempo baturna anu manggul suluh, lempangna rada ngalenghoy. Anu tetela geuning eta anu ngalabring teh tayalian ti si kakak jeung balad-baladna. Lah jamak berat saeutik maka alhamdulillah nya ka teu nyangka rek menang mencok bakal ponyo dahar poe mah yo. Ceuk anu diajak nyarita malah nembongkeun paroman anu pohara bungahna. Nya yari milik mah di mana we geuning. Ceuk si kakak sarua bungahna. 4 urang jalma anu ngalabring mapai-mapai pileuweungan. Antuk nama anjog hareupeun hiji wangunan, mohon wangunan imah anu lumayan weweg anu jadi pademukan Ki Dagar jeung anak buahna. Aki, ceuk salah saurang anu ngagotong mencek nyalukan ka Ki Dagar. Aya, ngurunyung saurang budak anu tayalian ti Jang Pringga anu teu kebat ngomongna. Bangsa nempo anak mancek anu keur digarotong. Enggak, mamna sareng daging aya namanya. Ceuk si kakak curongah serengeh netep Jang Pringga. Kituna teh bari ngecagkeun tanggungan mencek tina tak-takna. Ieu mah nyang mencek imanya Wahyu oge kakak. Geuningan eta hirup keneh. Yang ngeliati kayaknya jeuh genying. Ceuk Ki Dagar rada kerung. Tadi basa nuju ngalah suluh teh aya nu oek-oekan Ki. Ari ditinggal teh geuning anak mancek anu kacepet dina rungkun. Anu disebut si Wahyu ngomongna rada hariweus-weus. Ki Dagar ukur unggut-unggutan sanggeus leuwih teu heula ngusapan sirahna Jang Pringga mah ngan koloyong deui manehna ka jero imah. Ari si kakak jeung anak buah nama satengah paheula-heula muru tampian di pipir imah rek ngaradon bebersih.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, sanggeus eueuh sasaha jang pringga ngatayap ngadeukeutan anak mancek anu totojer ugil-ugilan hayangan leupas. Anak mancek kujang pringga diusapan, tali anu nalian sukuna diudar. Anak mancek ngagurinjal, anu saterusna langsung nangtung, sanggeus mohon sanggeusna leupas tina areuy anu ngabakutet opat sukuna. Haha, Mbak Wijung, amah bisi milarian, cek jang pringga usapan anak mancek anu teu langsung lumpat sok sanajan geus teu ditalian. Anak mancek tetepna ieuh netep ka jang pringga, siga anu teu percaya dirina disalametkeun. Naon? Cek anak mancek ngomong, anu saterusna mah kalayan antare ninggalkeun eta patempatan. Ari jang pringga ukur molohok aya mancek bisaeun ngomong teh, netepna teu leupas netep anak mancek, napi kalesna kehalangan ku rajegna tatangkalan. Ari Kidagar anu sabenerna mah nyerangkeun gurak-gerik jang pringga tina jandela, ukur nyerengeh bari unggut-unggutan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, sanggeus aya kana sawatara lilana ngurunyung si Wahyu anu mamawa bedog anu meunang ngasah. Rohiman, Ridho, kakak, cek si Wahyu hari weus-weus nyalukan baladna. Aya naon yuk, aya naon, cek baladna anu rada lintuh nyamperkeun ti kerung-kerung we. Eta deuleu Rohiman, anak mancekna leupas oi, cek si Wahyu tutunjuk kana areuy urut nalian mancek. Ridho, kakak, mancekna leupas oi, leupas, cek si Rohiman. Jadi pipiluan hari weus-weus anu dicalukan pating kurunyung. Nah, make bisa leupas sakitu pageuna apaan, cek si Ridho siga anu teu percaya. Agi, mancekna leupas geuning Ki, cek si kakak ngeleuweuh ngabejaan ka Kidagar. Kidagar ngurunyung kalayan kalem bari surungah serengeh. Nah malah seurik Ki, ku aki dilepaskeunana Ki, cek si Ridho tetepna pinuh curiga. Lain ku aki balujak, yuku si Kasep, cek Kidagar nunjuk jang pringga anu keur papanahan. Gak, aduh ieu mah bubudakan teh, hese gah yang ngalaman cek teh hese, cek si Rohiman nembongkeun ka kuciwana. Haha, karunya mang, tembal jang pringga datar. Kituna teh bari tonggoy deui ngejamparingan tihang tepas imah. Si kakak jeung balad-baladna kutuk gendeng alatan kuciwa. Mayem sampe jeuy we lah ayeuna mah. Bari ngabayangkeun belum sampe ping-ping mencek we ngajahalna cah Kiju balujak, cuk Kidagar ngaheheh bari ngoloyong deui ka jero imah. Bari si kakak jeung balad-baladna mah bati rumahuh deureuy ka kuciwana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, jangkrik jeung cihcir di sarada, gaang milu raeng, lir anu nyumengetan genep urang jalma anu keur latihan ulin pencak. Ieu curna rada turunkeun Kasep, cek Kidagar memenar kuda-kuda jang pringga anu kurang seseg. Jang pringga gancang ngagugu. Wut. Murid-murid Kidagar neruskeun deui ulin gerakna. Kidagar ngurilingan 5 urang muridna,
mariksa bisi aya nu salah. Nyangka ieu bujak teh geuning bet bisa nyangking jurus-jurus anu sakudu nyacan diturunkeun. Gerentes Ki Dagar tetepna antep nalak-nalak gerakan Jang Pringga anu latihan beki sumanget ke sanggeus ngagarajag saawak-awak. Geus heula cukup bae bujak ieu. Cukup geus heula. Cek Ki Dagar. Tuna teh bari ngacungkeun dampal leungeunna. Sarerea ngagugu ge ngariung dina taneuh minangka titilamna. Jurus-jurus ulin gerak mah geus alus. Sing garacan we latihannya nya sangkan leuwih sampurna. Cek Ki Dagar. Eureun heula nyaritana. Sok kahareup Rohiman, urang diajar tanyaga jero. Cek Ki Dagar deui. Talangke si Rohiman gancang maju. Sok tempokeun heula Aki. Cek Ki Dagar. Kituna teh bari masang kuda-kuda pikeun nyontoan. Suku Ki Dagar rada egang. Rada ajegang maksud teh. Cager Kang Heri. Wara hari Kang Heri mohon aya egang segala. Dua leungeunna mata lalaunan siga anu keur narik hawa alam dibarengan ku napas disedot lalaunan. Puh! Ki Dagar miceun renghapan bareng jeung leungeunna anu turun semet bujalna. Sebuk! Dua dampal leungeun Ki Dagar didorongkeun ka hareup. Wuh! Dak dumbadakan aya angin anu pohara badagna nembrag tangkal kai anu lumayan gede ngan dorok dok brak dahan kai peunggas ninggang lemah si kakak sabalad-balad pating jarenghok tapi beuki ngagedur sumangetna pikeun diajar. Sok curucan Rahiman curucan. Cek Ki Dagar sanggeusna nutup tanaga jerona. Si Rohiman ngagugu sukuna dijegangkeun kalayan leungeun meta lalaunan nuturkeun renghapan. Iya! Si Rohiman ngadorongkeun dua dampal leungeunna bari ngageurewok. Wut. Sababaraha kali si Rohiman ngadorongkeun leungeunna nepi ka urat-urat beheungna rarantang siga anu keur ngahejeun. Tapi batan nimbulkeun angin anu kadorong ku tanagana mah malah brot mitra kaum dangu buhun bijil angin tina bujurna. Bau bangke lauk anjir oi. Cek si Wahyu mengek irungna. Ari si kakak si Rido jeung Jang Pringga mah cacalakatakan nepi ka tetonggengan sagala. Ari Ki Dagar mah ngan ukur mesem tapi teu leupas mangek irungna. Sabab hitut si Rohiman samarana pohara lengkapna. Batan kapok malah gawok. Si Rohiman sababaraha kali nyobaan metakeun tanaga jerona tapi taya hasilna kalah taripuh we kana awak. Geus heula geus sok jiuk. Jiuk Rahiman jiuk. Cek Ki Dagar mere parentah. Si Rohiman langsung ngagugu brek ngajemprak sila. Si Rohiman langsung ngagugu brek ngajemprak sila. Emanyeh oge kakak Rijo Wahyu sok curucan si Rohiman. Cek Ki Dagar marentah deui. Hahaha Ari abdi Ki. Cek Jang Pringga asa tadi aku. Engke ye Pringga mah ajit kayaknya. Dah hoyong atuh Ki hoyong. Rupa-rupa alasan ti Ki Dagar pikeun ngalalemu Jang Pringga sangkan ulah waka miluan diajar tenaga jero. Tapi Jang Pringga keukeuh embung tinggalin antuk nama Ki Dagar leah. Jang Pringga diidinan miluan
tembong paroman jang pringga pohara bungahna. Sarerea ngajemprak sila, mata dipereumkeun, dua leungeun nyolodor ka hareup kalayan batin, dampa leungeun anu aya di luhur. Kidagar ge dina sekep anu sarua kalayan yang hareup ka murid-muridna. Bismillahirrahmanirrahim. Hus! Kidagar ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Seor, seor. Karasana ku murid-murid Kidagar awakna lir anu katembag ku angin badag. Anu beuki lila eta angin ngagulung luhureun embun-embunanana sewang-sewangan. Anu saterusna mah lir nyebrot paheula-heula asup kana awakna. Tembong si Kakak, si Ridho, si Wahyu jeung si Rohiman. Awakna galeter siganunahan kakuatan anu pohara rongkahna. Iwal jang pringga anu katembong kalem teh reng hapanana antara pisan siga anu keur sare. Geus bareun ca barujak, bareun ca. Ceuk Kidagar ngomando. Sarerea bareunta deui, anu saterusna mah ngandarak-dak we Kidagar nerangkeun cara-carana ngagunakeun tanaga jero. Kabeh murid Kidagar saragep kabandungan. Sok cobaan Rohiman. Ceuk Kidagar netep ka si Rohiman. Anu dititah teu talangke gancang nangtung, saat mata deui anu gerakanana mah teu jauh beda kawasti heula. Sewu! Si Rohiman ngadorongkeun dampa leungeunna. Dak dubadakan aya angin alir anu kasered ku dampa leungeun si Rohiman muru kana tangkal anu teu pati jauh ti tempat nangtungna. Hiu hiu brak! Dahan tangkal peunggas sapada harita. Alhamdulillah. Aduh nyuhun Gusti. Ceuk Kidagar muji syukur. Sanggeus si Rohiman diuk. Sakali ewang si Kakak, si Ridho katut si Wahyu nyobaan matakeun tanaga jerona. Kabukti kabeh jadi barisa katembong unggal beungeut mancerkeun cahya kabungah anu pohara. Ret ka Kidagar, ret ka jang pringga. Pasti kabujak ieu mah can asup. Caji oge eueuh canja-canja asup kakuatan. Ceuk garentesna hate Kidagar. Haha, abdieun ki abdieun. Ceuk jang pringga ngacung. Nya sok pikeun ngupahan. Kidagar ngidinan. Jang pringga pikeun nyobaan metakeun tanaga jerona. Jang pringga gancang nangtung, set masang kuda-kuda anu sarua. Dua leungeunna mata narik tenaga alam. Haha, teu kiat hoyong pipis ki. Ceuk jang pringga, kituna teh bari muringis elek kesekeng. Nya jaluk. Ceuk Kidagar nyerenge. Beuh eta mah budakan teh aya-aya wae nya. Ceuk si Ridho nepak tarang. Anu sejena pating serengeh bari netep jang pringga. Anu satengah lelumpatan muru katampian. Oh Agi, kinten-kintenna tiasaeun moal ari jang pringga ki. Ceuk si Kakak ngalungkeun pananya. Moal jiganya mah jataji ge eueuh canja-canja asup kakuatan. Babalah we wungkul eta mah bisi beulik. Embal Kidagar.
dibarengan ku nyerenge. Si kakajeng balad-baladna ukur pating serenge asa kagugu ku kalakuan Jang Pringga anu kekeh embung tinggaleun ku lanceuk-lanceuk anu saguru saelmu jeung dirina dina enggoning daleman pangawaruh anu diajarkeun ku Ki Dagar. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tunda deui lalakon Jang Pringga anu lanceuk-lanceuk saguru saelmu namah geus marampuh betakeun tanaga jerona. Ayeuna urang samper heula kaayaan di hiji tempat anu can pernah kacaritakeun anu beda pisan jeung alam manusa. Haseup ipis nu badis halimun ngabuleun wewengkon anu ngadeg hiji karaton anu pohara agrengna. Wah, cuk Rama oge kumaha? Tungwakanya baka alam manusa ari can kateuleman elmuna mah. Di alam manusa mah wujud urang teh bakal robah jadi menjak. Lamun can bisa balik kana wujud sajati, ulah coba-coba sabab nyawa jadi tarohanana. Hanya untung keneh maneh aya anu nyalametkeun. Wah lamun henteu ya pantang tugas tinggal ngaran meureunnan. Cek dadegan anu tina dangdanana mah siga saurang raja tutunjuk nembongkeun ka keheul ka budakna anu keur tungkul. Hapunten Kangjeng Rama, cek budak satepak anu dina sirahna dipapaes mahkota leutik sanduk-sanduk menta hampura. Nya, urang mah oge dihampura. Hampura deui Rama oge. Nyarekan teh alatan banget ku nyaah ka hidep. Embung Rama teh kalengitan hidep. Lamun hidep eueuh, saha anu rek neruskeun mimpin ieu kerajaan Kidang Murkalaha? Cek bapana anu tetela memang bener seorang raja. Mata ke jagat satria sing tumut kena piwejang Rama. Awewe anu diuk gigireun raja milu nyarita. Mohon hapunten abdi Kangjeng Ibu. Anu disebut jagat satria acong-acongan nyembah. Wah ari kitu saha manusana anu geus nyalametkeun ka hidep teh? Keun ari perkara anu rek mencit hidep mah da teu bisa disalahkeun. Da samarukna mah hidep teh mencek biasa tah kitu. Cek Ki Raja ngalungkeun pananya. Saparantosna diintip upami teu lepat mah namina teh Pringga. Umurna saantaragan sareng abdi Kangjeng Rama. Pringga, wah ngaran anu hade. Apal keneh kitu tempat dumukna? Kantenan we apal Kangjeng Rama. Hade, engke urang datangan eta budak manusia teh urang nganuhunkeun. Sabab secara teu langsung geus nyalametkeun pikareupeun kerajaan urang. Cek Ki Raja tetepna wijaksana. Unjuk sumangga Kangjeng Rama, cek jagat satria ajerih kacida. Oh, pikeun syukuran ku salametna anak kaula. Ayakeun dangdut koplo, cek Ki Raja.
mere parentah ger atau mitra kaum dangu pangeusi karaton sarurak eyah-eyahan Ki Raja unggut-unggutan titah raja titah sampurna ngawujud sok sanajan sakumaha hesena omo anu sifatna jadi karesep rahayat mah geus pasti babari pikeun ngalaksanakeunana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru biduan seksi gual geol bari ngaheuleuang payuneun raja. Ki Raja Suraseuri diselangku kekeprok sagala pangeusi karaton saruka bunga igel-igelan ngan ukur Nyi Ratu anu katembong rada bangkenu teh kalatan nempo salakina anu ngembang kadu netep gutak-gitakna para biduan. Euleuh mitra kaum dangu rupina waktosna parantos saeb insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mangguru dijekapkeun dugi ka dieu heula. Mangguru si jampit muguramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per meos.